manehna Pak Haji Rosad Kalijati geus teu kaitung lilangna Maisur Purwakarta di bujangan jeung perawangan tapi keserian ari jodoh tetep ke Pak Haji Ano Kalijati tapi ngampa bujur duae tekaop salah saeutik atata bengkel Kalijati babari pisan mundeli nya atuh kudu kumaha Maisur Purwakarta rumah tangga jeung manehna sakieu anak geus loba Pak Satpam Kalijati manehna eueuh elingna tengah peting jemplang jempling ngajujurung nitah balik Pak Acim Abrag Kalijati rek balik ka mana Maamen Kalijati indung bapa geus teu boga bos Ranginang Kalijati geus teu kaitung lilangna di bujangan jeung perawangan tapi geus rayana ari jodoh tatapakeun mamahna Iko Kalijati tapi ngampa bujur duae teu kaop salah saeutik Pak Asik bos Ranginang deui anu bager babari pisan mundeli nya atuh kudu kumaha Pak Haji Rosad Kalijati deui rumah tangga jeung manehna sakitu geus rayana manehna eueuh elingna tengah peting jemplang jempling dijujurung titah balik anak tim lendot anu bager rek balik ka mana